sa gagah-gagahna lalaki jawara ait woi sok sa gagah-gagahna lalaki ait wah pepeta tepak 2 tepak 3 Cimande sok Cibeber Cilaka enggak eleh betul Pak Kowo atuh sa gagah-gagahna jalma jawara ieu jalma betul mulus mah eleh ini teh sarjan jawara hatta walau kada jawara kumis baplang hayang mising enggak ini mengepeng peong neangan naon neangan WC hayang ih modal ngising gitu eta kajangan nyebut modal eta ka aing teu bawuh ka maka urang dieu nya salada di jero kubang mana teuing marontokna paku hayarang ada menangkeun bujang mana teuing lorontokna hacang kudu daun salada buah kadu kandal cangkangna kudu daek kawin karangda paku anu sayang rangda mah pinter goyangna anjay teh kuwu digoyang kurang dah ngepul manehna pasti make tiung na dibeungkeut bari baju na maracet atuh ping-ping kawas lepet hayang ketingali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah dela kuwu kasurupan dela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghuraba'u fid dunya arba'atun Qur'anun fi jawfi zalimin wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fihi wa mashafun fi baitin la yuqra'u fihi wa rajulun salihun ma'a qaumi su'in. Wa qala aydan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Al-hadits sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatidzah, para kiai, guru-guru urang sadayana,
bil khusus sesepuh pondok pesantren nu aya di ieu wewengkon oge sesepuh lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah awaliyah muga-muga ieu lembaga kamanfaatan ilmuna dugi ka poe kiamah kalayan ku hadirna ieu madrasah jantan solusi kangge aspek pendidikan urang terutama dina pendidikan Islam anak-anak urang mengenal syariat Islam melalui pendidikan madrasah tiasa nguatan hate urang nguatan murang kalih urang selamat dunia rauh akhirat ais pangampi papayung lembur pangarsa Bapak Kuwu miwah kulawargi pangarsa Bapak Ketua MUI BPD kalih LPM Ketua Karang Tarunana pangarsa Bapak Kadus Bapak RW Bapak RT kum kasadayana para pengurus pupuhu lembur muga-muga diserangan ku pitulung Allah jamaah sadayana anu ku pribados kalintang dipika hormat tur ditedak doana alhamdulillah nikmat sehat wal afiat urang tiasa kempel ngariung di ieu kempelan di ieu haflah mubarakah muga-muga ieu wengi sing langkung barokah kangge urang sadayana tibatan wengi anu atos sehingga riungan urang riungan anu ngadatangkeun katenangan riungan urang riungan anu mantak ngadatangkeun rahmat Allah riungan urang riungan anu mantak nyalametkeun hirup urang sadayana margi kasauran Kanjeng Nabi majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu teu kapati-pati hiji kaum kumpul di hiji tempat di rumah Allah dibacakeun ayat-ayat Allah keur nyaangan hatena nyaangan pikiranana maka Allah moal ngalungsurkeun kecuali opat rupa sidik Pak Bu araya sidik urang mulang ti dieu teh meunang opat berkat sabaraha apan aya ruang riung teh identik jeung naon jeung berkat leres kitu pan eta teh udagan anu pendek pan urang ngariung apan ari aya berkat mah rada sumangat lain nya ngariung aya berkat mah rada sumangat ta ieu ge urang peuting ieu balik teh mawa opat berkat ce kade dengein sing aya bawaeun balik ce betul pokona memulang ti dieu kabeh sing aya bawaeun balik naon we bawaan sendal batur tah gitu naon opat berkat teh hiji Allah bakal maparinan katenangan hirup keur jalma-jalma nu daek ngariung daek ngaji nyaangan hate sebab alam dunia teh poek Pak nu nyaangan teh ilmu alam dunia teh poek cacak nu boga ilmu ge anggar keneh ti kecelok leres Pak nu boga ilmu anggar we ti kecelok komo nu bondo atuh jalma nu mau obor gini jak tai puguh komo nu teu mawa naon tah kitu eta urang seseleh eta mapai galangnya aya bae nu teu kecelok eta kana leutak aya tah komo anu teu hati-hati ari boga ilmu mah sugan urang hirup hati-hati leres kitu naon sababna karakter manusia al insan mahalul khata wan nisyan ari manusia mah tukang salah jeung tukang salah jeung tukang poho komo lamun urang teu gaduh ilmu jadi kira-kira butuh karena ilmu butuh bu ini ilmu no ilmu no na ilmu no ayo no nengein Pak araya
Jadi lamun urang butuh kana ilmu punten Pak Bu sesakeun waktu dina saminggu keur aya neangan ilmu. Duit penting, duit ilmu penting, ilmu tah naon ieu ngarayapna ceuli. Lamun urang butuh nganggap penting karena duit tapi teu nganggap penting karena ilmu, eta jalma nya beulah ka eta. Aya deui jalma mentingkeun karena ilmu tapi teu daekeun usaha, tah nya beulah dia bae eta. Leres kitu. Jadi hirup mah kudu saimbang. Itu euceun nu dihandap ka kuping henteu. Karunya amat eta umpama nyingsalnya. Genepan eta meureun udunan 5.000 eta meureun. Bo, jadi lamun urang hayang salamet kudu cekolot baheula onaman dunia tungtut akhirat siar. Naon cenah? Ulah sok maramam teu puguh. Dunia tungtut akhirat siar. Tah, urang butuh tah ayeuna urang keur neangan ilmu. Tah, bisi aya abdi mangarana ge kurang ilmu ce. Boro-boro ilmu daging ge eueuhan. Heeh. Boro-boro ilmu kula mah daging ge eueuhan mantak engke eueuh lamun resep ngaji keneh, resep neangan ilmu, resep neangan cacaang ulah eureun sebab kukumaha ge nu kudu di ruang riung, nu kudu di ala ilmuna, kudu diajenan, dihormat, dimuliakeun ku urang ajengan kiai satempat. Betul? Ulah eueuh sono kanu jauh, ai kanu jauh mah dipison, ai kanu deukeut mah sabod, aya nu kitu aya, aya nu kitu aya, bedil, ai kanu jauh mah amplop teh rada badag heuh, oh aya nu deukeut mah nu deukeut, oh boro-boro gitu, oh nuhunnya mah nuhunnya. Oh cenah bedah dokot Bo. Nah, jadi urang eta teh keur neangan cacaang. Hoyong caang hate hoyong. Yo piceunan heula runtah nu aya dina hate. Piceun heula runtah nu aya dina hate sebab moal asup ilmu lamun hatena kotor pinuh ku runtah. Punten ieu urang dieu lamun baju kotor jeung baju bersih dihijikeun moal. Baju kotor jeung baju bersih dihijikeun moal. Kamanakeun nu kotor? Diseuseut heula. Nu bersih kamanakeun? Tah, ayeuna naros ka urang dieu, hoyong tepang jeung Kanjeng Nabi. Asli. Lamun urang hoyong tepang jeung Kanjeng Nabi, bersihan heula. Hirup sing bersih, awak dohir sing bersih, batin oge sing sebab Kanjeng Nabi mah makhluk anu cek tadi nu bersih kanu nu kotor jeung nu. Jadi kira-kira lamun urang kotor daekeun kitu urang taekeun oh Kanjeng Rasul nepangan moal laras kitu. Jadi urang ayeuna lamun gaduh ka hoyong kenging naon hoyong tepang jeung Kanjeng Nabi bersihan hirup saeutik saeut bersihan hirup saeutik geus ulah luak lieu kana awak batur da awak urang sorang ge teu leuwih awak urang sorangan teu leuwih bersih kok. Ulah luak lieu kana awak batur ce. Amal urang sorangan teu leuwih loba tibatan batur. Betul? Ulah luakan ieu mah mencrong kana kalakuan batur. Puguh kalakuan urang ge teu naon. Teu leuwih lempeng tibatan batur. Leres kitu. Yo siap urang maca selawat siap. Siap maca selawat siap. Mudah-mudahan dosa nu diakibatkeun ku letah urang nu seukeut ieu letah urang nya kamana mang lain carana geus kieu siapa yo innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala
ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah wakil ni'mal maula. Hasbunallah wa ni'mal maula. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'mal wakil maula wa ni'man nasir ya arhamar. Ya arhamar farrij alal muslimin ya rabbi bil balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Tingali rarai ibu rama masing-masing, tetep kupanon hate masing-masing. Lamun rumasa kahutangan, yuk urang doakeun. Kuperiheun urang keur hirup. Eta ibu rama teu kacumponan pangabutuhna ku urang. Padahal ibu rama geus nyumponan sakabeh pangabutuh urang. Nalika urang can ideng, nalika urang can kaduga neangan kokoreh keur neangan dunia, ibu rama nu pangneangankeun. Ibu rama nu nyumponan. Danget ayeuna bapak dihargaan ku batur, danget ayeuna bapak dimuliakeun ku batur. Di tengah masyarakat dijieun tokoh, dijieun pupuhu, pepelakan saha eta teh Pak? Kolot eta teh, kesang kolot, getih kolot, kapeurih kolot. Urang nu senangna, giliran urang ayeuna geus bisa, kolot geus eueuh. Sing jadi pahala hirup teh, muga-muga hirup urang sing jadi pahala keur kolot. Amin. Angkat pandanganna Bu. Pak, yuk sasarengan. Rabbik firli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Al-Fatihah. Tah eta teh urang tobat ka Allah, eta teh urang minta hampura ka Allah, bebersih urang anu kaasupna kana hakullah, hak Allah tinggal beberes jeung papada kaula naon aya hak adami, sebab aya dosa teh aya hak Allah aya hak adami. Akang istighfar sabaraha puluh kali ge ari hak adamina teu diberesan moal beres. Mantap beres ngaji ulah wa kami heulaan mulang gitu pantrang mulang can silih hampur can silih hampura mah siap Bu siapa oke lah kalau begitu. Sabab manusia nu hirup ku melendang di alam dunia ieu cicing heula sok poho. Sabab manusia nuku melendang di alam dunia iyo aya anu ngumpulkeun pahala aya oge anu ngumpulkeun dosa aya anu lengkahna teh nyaangan kuburan kolot aya deui anu lengkahna teh moekan kuburan kolot. Atuh mangga taliti ieu kalakuan hirup masing-masing naha urang teh termasuk lengkah anu nyaangan kuburan kolot atawa urang lengkah urang teh nu moekan kuburan kolot. Lamun rumasa kahutangan ku kolot atuh sing bisa ngalangan naon ngajaga kalakuan omat ieu urang Cineam ya omat ieu urang Cineam lamun teu bisa ngahadirkeun izin ka Allah atuh sing izin bisi ngaran kolot kotor. Lamun urang teu bisa ngahadirkeun rasa izin ka Allah ka Rasulullah hadirkeun rasa izin kumaha lamun kolot apaleun anakna tukang maksiat kumaha cek kolot deudeuh teuing horeng aing teh geus ngalahirkeun jalma tukang maksiat Gusti nyaho kitu mah dicekek baheula keul beureum betul hanas mah aing kurang sare ti peuting hanas mah aing kurang dahar ti beurang Bo kumaha eta ibu lamun boga anak model kitu hah ek dicekek disindrek naonna maksud abdi naon Pak maksud abdi hayu urang sing tiasa ngajaga ngaran kolot lamun urang teu bisa mulang tarima kanu jadi kolot maka hirup sing hade hirup sing hade kumaha eta hirup nu hade taat tumut taat kana ajaran Rasulullah sarua jeung taat kana aturan Allah supaya hirup caang Pak Bu supaya hirup caang dawuh Allah dina Al-Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim utlu ma uhiya ilaika minal kitab utlu baca ku anjeun Muhammad ma uhiya perkara anu geus diwahyukeun ku kami ka anjeun naon minal kitab nyatana Al-Qur'an ieu parentah Allah ka Kanjeng Rasul termasuk ka urang sadayana lamun hirup hayang lempeng hirup hayang salamet sing daek maca Qur'an
baca ku ibu Quran tingali larapkeun sebab lamun jalma teu wawuh jeung Quran rek kumaha bener kalakuan. Lamun urang hayang wawuh jeung Quran teu bisa ku sorangan, urang teh butuh pembimbing, urang teh butuh pembimbing. Laras kitu. Urang teh butuh pembimbing. Mantak dumasar kana eta yeuh urang Cineam kudu syukuran lamun di lembur aya lamun di lembur aya ajeng, lamun di lembur aya madro, eta teh ngaringankeun beban urang salaku kolot, ngaringankeun beban urang. Dan nu kudu ngadidik anak mah kolot lain ustad, da ustad ge bogaeun anak. Hartos. Jadi ku ayana ustad, ayana kiai, aya pasantren, madrasah, eta teh urang kudu bungah sebab dihenteu-henteukeun ge eta ka ngabantu ka urang. Pan eta ka kalolobana mah di luar, pan jarang di imah. Leres kitu. Kajeun balik ka imah lungse. Leres. Sanajan urang aya di imah lungse, tara teuing kaburu kumaha tas nepi ka mana jang ngaji teh, nepi ka mana jang talaran teh. Coba bapak ngadengekeun. Osok tara. Aing ge tara ieu. Ieu teh ceuk, lamun eueuh lamun naon mah lamun eueuh jadwal ka dieu mah kami di Karawang keneh kamari 11 poe. Teu mulang-mulang. Matak awak kuru kita ceuk kurang dicas ieu teh. Nya. Telat ngecas. Matak engke mah pakuwu mana pakuwu ka mana ya? Aya. Matak engke mah pakuwu arek dibawa pemajikan teh bagian deui ka Karawang mah engke. Lantaran ieu jadwal mah saminggu deui kami cicing di Karawang. Ngontrak di ditu. Engke mah dibawa pemajikan bisa hayang ngecas di jalan aing. Dibakal duanana. Bo. Jadi urang syukuran teu aya madrasah di dieu. Jawab sih kok mau bolotot ka aing. Syukuran henteu. Bunga aya madrasah di dieu. Kira-kira lamun madrasah rek ngabangun rek dibantuan moal. Rek dibantuan moal. Bade. Kumaha ceuk eueuh. Eta mah ustad teu neuleuh kaayaan. Nyaho keur hese duit hayu we cek aing mah engke ngabangun mah engke. Gitu. Padahal mah kucuk mah ceuk padahal mah cenah badami we cenah jeung lurah. Meureun ge ku lurah diperjuangkeun, lamun lurah teu bisa merjuangkeun rek naon jadi lurah sia. Gitu. Hampura we palurah ieu hampura. Gitu. Mana ieu panitia ieu mana ieu? Anterkeun aing balik ka Parapatan. Aing bisa dihadang ku kuwu. Hampura apa kuwunya? Atuh aing ngomongkeun kuwu mah moal begang ieu moh. Sugema aing ngomongkeun kuwu mah beuh. Cek. Kira-kira lamun madrasah ngabangun dibantuan moal. Lamun ngamadrasah ieu kurangeun ruangan kelasna bangkuna erek dibantuan. Panjang anak-anak teteh oge eta teh. Anak teteh kapan nya? Aya diajar nyoret, aya diajar nulis, ngadapang, ngadakom, betul. Engke mah ku euceuk fasilitasi ku euceuk naon eueuh di madrasah fasilitasi yang lelol ngomong gitu. Eueuh bangkuan beureun anak aing ngadapang udunan euceuk jeung meuli naon jeung meuli bangku euceuk mah teu carana ke sakola mak cenah daftar ulang sakola sabaraha 500.000 jual kongkorong emak mah cenah ieu udunan naon kitu itu cenah meuli komputer biasa cenah sakola udunan sabaraha 500.000 gadekeun ke kolor bapak sia motor maksud nama gitu gadekeun motor bapak sia datang nu bungsu mah cenah cek ustad udunan naon kitu meuli karpet pindah sia ngajina aing kaget amat pujung hol jug Bo, jadi lamun aya ustad di dieu atoh henteu aja. Eta ulah lain masalah madrasah. Gampang heulaanan. Ieu mah lamun aya nu maot we ce, ustad rek sanu ngurus coba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos mulih karomatullah. Tekomah paeh. Saade dengan aing tekomah. Ngalaya di ibu-ibu kucuk datang kuwu mana mayitna geus dimandian eksanu mandian kuwu
Ay gitu wah ustad nage lalungit kamana cenah ustad nu biasa iya cenah nganter nu kawin aya nu hiji deui wah cenah keur ka ditu ka Jawa Barat aya undangan kumaha ceuk kuwu atuh RW pandian ku maneh woi aing turunan kalah nyedekeun ka kuwu atuh cenah pandian ku pak kuwu komo aing oh gak aing bisi hudang deui akhirna kuwu kumaha geus abdi bade ninggal heula ka makam bisisan beres alasana teh indit kuwu ka makam nanya aing ka urang dieu loba di masjid loba di makam jalma maneh maot jawab sing kompak pak kuwu seueur di makam seueur di masjid sami kuduna mah loba di masjid cukup di makam 5 urang ge cukup aing nyaho eta di makam jelema loba dong nakep tuur nya meakeun kopi juri kopi wungkul anu gawe limaan anu ngopi bau cuya atuh kot pacul jeung kopi lo keneh kopi nu gawe eta deui barang eta si eta mah udud beak kopi ledis betul barang keur nguburkeun seserian kuburan cara geus ngoyoyot balik si eta geus menang beas masa ieu ay Bo ayo robah tak paradigma teh Pak robah leuwih keneh butuh doa daripada nu nonton lain teu butuh eta jalma makam lain ngan sae sakitu ge alhamdulillah henteu ngagorengkeun abdi mah kanu kamarakam sanajan cicing hatta walau kana ngajentul teu ngagorengkeun pisan-pisan tapi leuwih manfaat caricing di mas mayit datang tuluy milu nyolatan saya teh tah gitu maksud abdi teh jadi yuk lamun urang ngarasa butuh mah yuk manfaatkeun ku balarea laras gitu ieu mah ustadna eueuh kumaha tuh cek indungna jang ieu bapak maneh sanu ngurus di tadi can mandian geus 3 jam kumaha cek budak nu kahiji geus mah aya nu mandian mah ari ajengan aruma taekeun kana kolbak jang rek dibawa ka mana bawa ka setim Bo Pak nah jadi urang lamun ngarasa butuh maka ajak anak-anak urang supaya mengenal Al-Qur'an sebab naon al-ghuraba fi dunya arba'atun aya 4 perkara anu dianggap asing di dunia 4 perkara bakal dianggap asing di dunia hiji Qur'anun fi jaufi zalimin Qur'an dina cangkem jalma zalim Quran dengan ukur jadi slogan lamun aya acara dibacakeun mun kawinan dibacakeun tapi teu didarenge nu ngobrol nu nyoh aya deuleu caing itu eueuh heula rek abdi heula nu ngobrol rek ibu heula rek abdi heula nu ngobrol jawab sing kompak abdi heula lamun abdi heula nu ngobrol please menjedog bisi kuna naon abdi mah ditanya ke ece tos di mana peuting ih ngaji batur mah naon cenah hasilna kitu we nya di mana-mana mah ngaji mah nya kitu tak ulah nepi ka kitu ce sing aya bawaeun balik aya bawaeun uih candakeun uih gitu oleh-oleh bejakeun ka anak naon hiji ulah jadi jalma dolim ulah jadi jalma kunaon jalma dolim tadi na teu ngarti kumaha paragi hirup kumaha jalan hirup akhirna dolim ka batur yeuh Pak Bu eureun tina pagawean anu mantak bapak ibu diadukeun ku Allah ku jalma sing sieun kana doa jalma anu didol sing sieun mikarempan jalma anu madlum mah Bu diijabah mata urang sing ngarti tah hirup urang sing masagi tah hirup kudu akur paranti jeung paragina ulah mawa maneh ulah marek kadawang sorangan sing akur jeung aturan Allah lamun urang akur jeung aturan Allah sanajan batur teresepeun ka urang tulus itu ngadakeun goreng ka urang no problem sok andai kata ece ngalaknat jalma anu keur bener cek ece
cing cilaka ta jalma kumaha lamun si eta dolim neurak doana tapi lamun si eta bener teu dolim dolim mah henteu ngan balik mimiti lamun si eta aing jadi poho dusut lamun hariwang aing mayo jadi poho dia aing naon dia lamun si eta cenah ngadakeun goreng ka kuwu lamun kuwu dolim norak tapi lamun kuwu bener balik deui eta doa kanu ece kumaha cek ece sing kuru sia kuwu cek ece lamun pugu aing hayang kuru cek kuwu lamun kuwu dolim neurak eta doa ece tapi lamun kuwu bener omongan ece balik deui ka ece kartos teh Pak mantap ulah sok ngadoakeun gor urang hewa ka batur ulah goreng doana yeuh ngabejaan ka urang dieu lamun urang hewa ka batur aing hewa kasih agai misalkeun ieu mah aya ngaranna agai jadi aya ge nyaho boh saya eta pun sok edit beungeut aing eta saya eta lamun bapak hewa ka batur kata tangga ka dulur ulah goreng doana tuh jadikan kesempatan kumaha ya Allah solehkeun si eta ya Allah bersihkeun manah si eta ya Allah jadikeun si eta penghias di lembur abdi bapak nempok kalawan batur goreng adatnya tukang bobok tukang taroknya borok ka batur ka kolot sosorongot doakeun ku urang ya Allah solehkeun ta si eta jadikeun penghias di tengah keluarga kami jadikeun penghias di tengah lembur kami hiasilah agama ini dengan tangannya tuh doa tuh ulah goreng doana ulah laras gitu jelema masing bersih hati jelema masing bersih hati lantaran jelema nu bersih hati indit ka mana wae manfaat cicing di mana wae manfaat tuh jelema nu bersih mah ulah ngomong-ngomong cicing nage alus jelema bersih hati mah ulah komo nyarita cicing nage alus hoyong bersih hati yuk bersihan hati deui muga-muga urang sadayana termasuk jalma anu tahirul qalbi seperti bersihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang urang moal bisa ngabandingan kanjeng Nabi tapi dengan kata lain tipe-tipe urang mah salah tobat deui ulah eureun-eureun sebab urang mah tempatna salah jeung poho kama qala mahirjen tahirul qalbi kinten-kinten urang hoyong bersih hati kinten-kinten urang hoyong bersih tina dosa maka ulah eureun tina pagawean susuci ulah eureun tina pagawean saya eta ka mana wae susuci naik ke susuan jika nulila tadi kecemel haram jadil eta ece wudu nya bapak wudu maka kumbahan pertama naon enggak kacekel eta kumbahan pertama teh mantap ngebersihan dosa utamina dosa alit disucikeun summa tuluy sholat jalma summa ruku tuluy ruku jalma summa sujud tuluy sujud jalma eta teh urang ternyata keur nyucikeun dohir batin ibu tingali lamun urang hoyong susuci hoyong bersih maka kudu tigin kana ngalakonan salat sabab ai salat 5 waktu teh eta teh media kangge urang susuci tina dosa urang bahkan perkara salat ku Allah disinggung saestuna salat teh
perkara nu mantak nyegah tina fahsya anil mungkar. Salah aing ngomong. Inna sholata tanha anil fahsya wal hampura celotot. Ari salat teh mantak nyegah tina perbuatan keji jeung mungkar. Bo hiji kalakuan urang mah ceuk tadi aya eling aya poho. Jalma nu poho aya dua, aya nu goplah aya nu nisyan. Sakai deui jalma nu poho kabagi hiji gop dua ai kitu beda ai goplah mah poho ka Allah, ari nisyan mah poho kana janji jeung amal. Jalma nu goplah gara-gara kurang iman, jalma nu nisyan gara-gara kurang tekad. Kawas bapa geuning nya, kawas bapa hudang mah hudang peuting ngan kiih doang. Ai kerek sare mah ya Allah hudangkeun abdi 3:04 hudang gitu. Ka WC gitu. Kiih doang. Tahajud mah henteu, kurang naon? Kurang tekad. Gitu. Kurang duit. Jalma kurang duit di dunia ripuh, komo di akhirat isukan kurang amal. Jalma teu dahar nyeri beuteung, betul? Jalma teu dahar nyeri beuteung, komo teu salat, betul? Maka kudu kawas rek dahar urang kana salat mika butuh teh. Kudu kawas hayang ngising kana salat teh. Sabab lamun teu diisingkeun mul sa gagah-gagahna lalaki jawara ait. Woi, sok sa gagah-gagahna lalaki ait. Wah pepeta tepak 2 tepak 3 Cimande sok Cibeber Cilaka enggeus eleh. Betul Pak Kowo? Atuh sa gagah-gagahna jalma jawara ieu jalma beuteung mulus mah eleh ini teh. Sarjan jawara hatta walau kana jawara kumis baplang hayang mising enggeus. Ini meng peong neangan naon? Neangan WC hayang modal ngising gitu. Eta kajangan nyebut modal. Eta ka aing teu wawuh ka maka urang dieu nya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dalam melakukan ibadah. Pak, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Tolak ukur urang salamat henteu na, Pak. Tak kitu aing heukeung atuh cari cing wae ja. Tolak ukur urang kemungkinan orang teuing salamet teuing henteu eta dina salatna kan. Eta dina salatna. Loba nu ngaku iman mah nu salat nu ngaku iman mah loba tapi nu salatna loba. Ek nanya ke urang dieu, ieu gede keneh masjid lega keneh lembur. Jawab sing kompak, cicing ibu mencing aja dok cicing. Iya urusan aing jeung lalaki ieu mah. Pak, lega keneh masjid, lega keneh lembur. Lega keneh masjid. Ceuk saha? Ceuk ajengan. Eklan mau ajengan. Bar kakak ge boga mata atuh. Ayo lega keneh lembur, lega keneh masjid, lega keneh lembur teu boga rasaan boal lega keneh masjid kumaha. Ih. Asana aing nu odang kali 2 kali stres mang. Lembur jeung masjid lega keneh lembur. Betul. Tempat sholat jeung jalma loba keneh jalma, tapi anehnya aneh bin ajaib. Aneh. Awas kok diedit ku aing. Bedil ku aing. Gitu. Iya, eta YouTuber Luknut anu ieu ya. Aneh. Tempat sholat masjid ujung jalma di lembur loba keneh jalma. Nu kolotna aya
nu sedengna aya anu ngorana aya eta jalma di lembur nu bau minyak sengit aya nu bau terason nu bau taneuh nu bau kelek lain cek aing cek kuwu tuh aing menulikeun wongkol cicing rek ngomong naon kuwu coba yuk rek ngeles rupa-rupa ieu jalma betul tapi anehnya bin ajaib bener cek Rasul al ghuraba'u fid dunya arba'atun nu kadua wa masjidun fi nadi qaumin la yusalla fi lamun masjid cicing di lingkungan jalma-jalma nu tara salat asing ta masjid seolah-olah masjid teh teu boga makna seolah-olah masjid teh hanya simbol lembur bahwa di dia aya umat Islam mangga mohon hukeun eta mah rek ngajuru pamajikan eta mah hukeun eta mah beda khusus eta mah heuh teuing hayang ngising meureun sarua teh nyaho mules nah tuh eleh panjawara ge tadi ge eleh ku mules mah bo poho deui aing ya henteu mameh nu tadi ngising segala rupa masjid ya hah atuh pokoknya lamun ditanya menang naon ngaji mules geus gitu puyang aing asana ya gitu jangan sampai urang teh dicap sebagai kaum yang berdosa naon sebabna ongkoh boga masjid tapi teu dipak ongkoh urang deket ka masjid tapi teu mak eta ka diisukan di akhirat isukan he pan sia di neraka kunaon pugu aing poho baheula di dunia aing kasup goplah aing kitu nya aing tara salat kapan sia imah deket ka masjid tah si eta kasinggung tah pan deket masjid si eta imahna gitu kakak keran didinya udah loba omong tulungan aing buru tulungan sapaatan sapaat kumaha gitu ya aing buru tulungan aing kerima di teu kawawa buru ulah teu ditulungan kula tulungan kunaon kakak bisa ka neraka rumah sa aing baheula hirup di dunia mawa maneh nuturkeun hawa nafsu aneh kakak mah pan kakak baheula dunia gede kebon lega sawah lega imah tingkat 2 mobil Toyota TV Toshiba sok kamari ge pan kakak kagoda ku rangda aya rangda ruhai aya rangda Hitachi rangda Toshiba aya rangda Toshiba aya aya rangda ruhai mah eta mah 30 tahun ka handap meujeuhna cametrok pakueu tah mah aya anu 30 tahun nepi ka 40 tahun mah eta mah rangda Hitachi hideung tapi cihuy adapun 40 nepi ka 60 teh mah Toshiba tos hideung bau gitu karunya rangda teh ce Kang gitu daun hiris dina papan dicokot keur jadi lalaban karasa tiris lain peda hujan tiris teh eueuh nu ngeukepan aya rangda di aya atuh jihad pokoknya hiji-hiji mah tuh tulungan jahit saurang-urangan sarua ibadah eta ge atuh kuwo ke Palestina teu kaduga atuh ngajahit rangda salada di jero kubang mana teuing marontokna paku hayarang ada menangkeun bujang mana teuing lorontokna hacang kudu daun salada buah kadu kandal cangkang kudu daek kawin karangda paku anu sayang rangda mah
anjay teh kuwu digoyang kurang dah ngepul manehna pasti lieur oh awak gede rieu cenah kumaha majikan aing lieur isa dua heueuh ih aing mah tongga gabah ka bikang mah nu paeh bisa hirup nu hirup bisa paeh bikang eta urusanana nya ih bener eta bikang mah kadang-kadang bikang jadi obat kadang-kadang bikang jadi racun pak kuwu heeh bikang mah keur soleh obat bikang mah eta datang deui nu ngajuru sagedeung amat ngajuru oh ombe henteu cenah lawan pokok nyeri kieu aing mah nyeri beuteung komo aram jadah doang ayo ya awas eta bikang mah kitu ce mun soleh bikang mah jadi obat itu mun soeh jadi racun wanita itu adalah racun dunia gitu anu bangkawarah mah gitu maksudna kumaha ceuk lain ngahina punten sebab ruksakna lalaki teh lamun awewe leungit kais lamun awewe leungit kaisin ruksak eta lalaki nu kumaha nu ruksakna ta nu kieu pakuwu anu make baju plekak-plekek atuh bujal neng teh susu nolol eta nu kitu kawas teu boga adab kawas teu boga naon teu boga baju gitu make tiung na dibeungkeut bari baju na maracet atuh ping-ping kawas lepet hayang ketingali sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah dela kuwu kasurupan dela lain kamari mah di Karawang aya kuwu nyawer sia aslina teuing di mana-mana eta kuwu Rawa Merta kuwu Ciampel eta nyalawer eta heeh kamari ge beh handap mah Cineam nyawer ieu eta kumaha ieu kuwu nu ieu bager teh naon bagernya atuh moal ge jadi kuwu lamun teu bager mah nya madak dipilih ge bager ih makanan nu kieu mah ulah ka paeh mun bisa mah gitu pokona mah kuwu nu bager mah ulah ka paeh oh keun antep sapaeh-paeh na kitu lamun kuwu nyawer berarti baget mun teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean jadi kumaha apa kuwu mending dilempangkeun mending disegogeun nu bieu hah saeutik jadi kumaha sing jelas ya maksudna kieu lamun lempang berarti instruksi kuwu lamun disegogeun oge kudu instruksi pimpinan kumaha cenah salah dosa kuwu nu dorakan aya pan kuwu nu nitahna nyapanya urang mah kumaha pimpinan urut jadi kumaha apa ya enggak kuwu tidak berdaya aing nyaho sieun dititah nyawer jadi kumaha apa mending lempengkeun mending segogeun hah segogeun bo lempengkeun segogeun lempengkeun cenah asli lempengkeun tanggung jawab make tiung ceuk situ aing mah ceuk cenah tah aya cenah aya nur aya nur esih entin edah aya edah ayahnya ayah teh sarti segala ayah sarti bo dengein ya nya awewe itu lamun teu boga kaisin racun gitu mantak loba lalaki karacun lamun nu kumaha teh nu lalaki karacun anu eta lalaki salaki ece jeung dulur teu hade jeung kolot teu jauh eta karacun ku ece aya ka jalma manehna
ai ka salaki ai ka pamajikan mah diturut ka hayang teh anak hayang anu ieu diturut indungna dulurna hayang ieu itu eueuh teu diturut gitu dulur menta ka salaki ece ngalir heula ka ece kumaha cek ece tuh kumaha cek ece ulah nu kamari ge can dibayar racun eta ece sehingga salaki ece jauh jeung dulur manehna jauh jeung kolotna gara-gara ece racun tanu kitu ngaranna aya nu kitu eueuh aya nu kitu Pak tuker tambah buru-buru racun tapi eta ka ulah anggap enteng ka awewe racun-racun ge butuh urang urang dia melak pare bener tuluy loba beurit kudu kumaha kudu diracun betul teu diracun beurit ruksak pare leres tamatak lamun beurit kakak gegede began di jero sarung kudu di moal cager teu diracun mah eta beurit yeuh ngayung lieur hulu handap luhur bunya jadi intina balik deui kanu ieu kanu awal lamun urang hirup hayang barokah hirup hoyong salamet jadikeun masjid barometer keur kalakuan urang hirup di dunia naha sebab perjalanan spiritual Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge minal masjid ilal perjalanan spiritual Kanjeng Nabi adalah minal masjid ilal masjid tuh dari Masjidil Haram ilal Masjidil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim menta ehwa saeutik sing ngarti lamun mau balik maca Quran ehwan lamun mau balik ngomong pareuman deui ehona sing ngarti sebab urang sarua dibayar tuh oh ngeunah beuteuk aing bebergeng sorangan rek nyawer meureun ucing Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wallahu a'lam bimuradi Subhana maha suci Allah dat anu maha suci dat anu parantos ngaisrokeun ka hambana dina waktu penting minal masjidil haram ti masjidil haram ka masjidil aqsa eta kecap subhana teh Kang paedahna keur ngabersihan sifat-sifat kakurangan makhluk sifat-sifat kakurangan nu dituduhkeun ku makhluk ae bimakna ku kafir Quraisy eta teh Allah keur ngabersihkeun datna ku kecap subhana gitu makana ieu peristiwa Isra Mi'raj teh lain kahoyong Kanjeng Nabi bukan rekayasa Nabi juga bukan rencana Nabi tapi ieu mah adalah kersaning Allah moal aya nu sanggupeun kecuali Allah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj teh dari Mekah ke Palestina dari Palestina ke Sidratul aya perjalanan dimensi horizontal aya perjalanan dimensi vertikal aya perjalanan datar aya perjalanan naik maka keur gambar hirup urang sapopoe jeung papada kaula kudu alus jeung Allah oge kudu alus lamun ibu bapak hoyong tentrem hirup sing alus jeung papada manusia sing alus jeung Allah aya jalma ka salat osok daek jeung tatangga teu akur aya salat osok manehna gitu betul jeung dulur seukeut bae omonganana aya jalma eta salat mah osok eta tapi kana janji belecak-belece aya eta teu bisa dicekel omonganana alabatan belut
Ayo gitu Pak, can beres eta hirup hoyong tentrem ibu bapak hoyong tenang hirup. Lamun ibu bapak hoyong tenang hirup maka ulah wani-wani naon teh ageun ngaranna ulah wani-wani nyabelah hirup tapi kudu saimbang jeung papada kaula beres jeung Allah oge beres. Lamun aya jalma nanggung ya Pak Kuwo, aya jalma nanggung pan ieu nanggung mah sabaraha bebana Bo? Jalma nanggung sabaraha bebana? 2 hareup hiji tukang hiji. Lamun jalma nanggung berat sabelah bengku naon tonggong bengkung lempang kokoloyongan kawas nu mabok geurah sok nya jalma nanggung bari teu saimbang mawa bebana teh hareup teuing atawa tukang teuing hareup teuing meureun ngajongklok tukang teuing ngajengkang kagigir ti odedan pan beda Sunda mah gitu kumaha posisi beda jeung bahasa Indonesia jatuh ya jatuh aja betul guprak jatuh kagigir jatuh gitu ke tukang beda Sunda mah kahareup ti jongklok ka tukang ti jengkang kagigir ti odedan diuk magudupruk tuh betul urang nonggeng ngajongkeng pan beda komo posisi laras gitu tah jalma lamun teu saimbang hirup dunia diudag-udag aya akhirat henteu tah maksudna kumaha hayu we di dunia ari salat ari ngaji ari salat penting wajib berarti neangan ilmu paragi salat leuwih wajib betul hoyong tenang ibu hirup asli jujur dengein kama qala Salman Khan तो ये जाना सनम प्यारे होता है दीवाना सनम तो जुआना का बेहायम सना nyar ka kota ke dahayang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem tujuan kabeh hayang senang sadaya kewajiban oh mere beja kabaraya tong lali jati diri sadaya nah hamba kudu maula ka Allah dan maha heman kabeh hoyong senang nyar ka kota ke dahayang tenang padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem
di saya nuhun anu nyawer sing panjang umur anu henteu teu tanggung jawab lamun urang hoyong tentrem hirup maka beresan ibadah mahdohna beresan goer mahdoh beresan ibadah spiritualna beresan ibadah sosialna insyaallah eta Pak urang beres hirup ngaranna terus gitu maka cara urang memeres papada kaula eueuh deui tempat nu masagi mah di masjid ngeunah eta urang babarengan sup ka masjidnya beres salat teh sasalaman mapai tingali ketika dua tangan bertemu ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani teu kapati-pati jalma muslim papendak dua nana tuluy musafahah dua nana satungtung leungeun eta papisah Pak horozat keluar dunubuhum dosa di antara kedua mimbaini asobihima di antara sela-sela jari keduana maksudna naon lamun urang Pak hoyong bersih antara sesama ku milu berjamaah teh urang bisa bebersih dosa ka Allah urang bersih dosa ka papada kaula oge bersih tingali ngeunah teh eta urang gitu raos teu Pak nah nu mawi ce lamun raos lamun bener raos piwarang anak piwarang salaki ingetan bisi poho Pak bisi poho panggoreng-goreng nalalaki Pak saumur hirup jarang asup ka masjid sakali asup ka masjid panghareupna alabatan imam paeh eta ge peda digotong ku batur keur baheula mah keur hirup bisa leumpang embungeun ieu eta peda we digotong mentak pakuwu bisa aya jalma tara ka masjid ulah wa ka main bawa ka masjid mun mau tanya heula mayitna kumaha yeu mang rek di masjid rek di mana nyolatkeun lamun ceuk masjid lamun ceuk mayit anggota bah lalu lompat buru-buru maksudna naon Pak ieu lain nyindir abi mah ngingetan ai nyindir mah kudu puguh jelema ieu mah teu nyahot nya ieu mah ngingetan tanbih ieu mah ngingetan nu nisyan ieu mah betul fadzakir innama anta mudzakir ieu mah ta'awanu alal birri wat taqwa saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan bisi ka asup jalma dayus akang salat soranganeun teu hade eta teh salat berjamaah akang sorangan itu teu ngajakan batur alus jeung akang wungkul nu alus mah kumaha wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair kudu bukti di antara aranjeun kabeh aya anu naon yad'una ilal khair ngajak kana kahadean ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ngajak kana kahadean nyegah kana kamungkaran kakarak eta khairul ummah ngaranna pan jelema teh kabagi dua aya ka asup khairul umam aya ka asup khairul bariyah nu kumaha khairul bariyah innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum jalma-jalma anu nyieun amal soleh teh eta jalma terbaik tah kakarak jadi jalma terbaik eta urang kakarak jadi jalma terbaik jeung soranganeun doang eta urang salat mah tapi lamun urang amar ma'ruf nahi mungkar teh eta mah manfaat efekna teh jeung sarerea mencegah kagorengan tuh jadi nyeutikeun dosa kira-kira hoyong urang boga lembur kitu Pak yuk ka masjid ulah eleh ku Abdullah bin Umi Maktum Abdullah ibnu Umi Maktum eta Abdullah Umi Maktum bu Pak teu ningali panonna cek teu ningali tapi ka masjidna luar biasa hingga saat ketika eta manehna ka masjid gubis eta manehna tapi teu nyerah anggara ka masjid maka satu ketika unggal ka masjid eta Abdullah ibnu Umi Maktum
aya anu nuyun, aya anu nuyun. Unggal reka masjid dituyun ku pemuda eta, unggal reka masjid dituyun ku pemuda eta. Katilu poe ditanyakeun ku Abdullah Umi Maktum, kumaha saha ngaran anjeun? Ku kami rek didoakeun, ku kami di hadapan Allah teu ngabejakeun eta jalma. Geus atuh ari moal dibejakeun, ari moal bebeja mah, ari embung bebeja mah kitu. Kunaon anjeun alasana naon anjeun embung bebeja ngaran anjeun? Alasana naon anjeun embung ngabejakeun identitas anjeun? Kumaha eta pemuda? Kami teh sabenerna mah setan. Nah, anjeun nolongan kuring, bukankah setan itu menggoda manusia yang akan beribadah? Kumaha cek eta setan? Lantaran ketika kami nyaksikeun anjeun ka masjid tuluy maneh labuh, maneh teh nya labuh rek ka masjid, Allah ngadoa, Allah ngadoa, Allah ngahampura dosa anjeun. Ketika Abdullah bin Umi Maktum anjeunna geubis, tuluy anjeunna sabar, tuluy ngalanjutkeun deui ka masjid, saparo dosana dihampura ku Allah. Saparo dosana dihampura ku Allah. Ceuk setan kami sieun bisi maneh labuh deui. Engke dosa maneh beak. Jadi Pak, nu rumah sagode dosa ya. Cici ulah kamolotot heulanan. Nu rumah sagede dosa, mangga sing dawam ka mas. Perjalanan ka masjid teh indah Pak. Beh mana indahna? Lain mencret ceuk. Ieu. Pan urang lembur nyebut indah teh mencret. Ngising, koneng ngijur. Hah? Oh inah eta mah. Tidak ada perjalanan terindah kecuali ke masjid. Nah, satu langkah menghapus dosa dan langkah yang lain meninggikan derajat. Ibu hayang boga salaki gagah, piwarang ka masjid. Piwarang ka masjid. Nu loba dunyana belum tentu gagah. Nu loba jabat nu gede jabatanana belum tentu gagah. Nu gagah mah nu daek ka mas. Saking gagahna ya, saking gagahna jalma nu daek ka masjid, salepel sakelas malaikat Jibril hayangeun eta jadi jalma. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu tamanna Jibrilu ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Hei Ali, saur Kanjeng Nabi, malaikat kabitaeun hayang jadi umat manusia gara-gara 7 perkara. Salah sahijina adalah as-sholawatil khamsi ma'al imami, salat 5 waktu bareng jeung imam. Lalaki nu salat bebarengan jeung imam eta kaasup jalma istimewa. Lalaki nu daek berjamaah maka asup lalaki saking istimewana nepi ka malaikat Jibril kabitaeun kawas jelema nyiram, kawas jelema ngidam hayang jadi manusia, hayang ngasaan ganjaran salat Bapak kabitan teh. Kabita mana Bapak ujung eta? Hayo. Malaikat Jibril kuat kapiasem hoyong jadi manusia gara-gara ganjalan salat maka keur urang sing jadi catatan gitu. Supaya naon? Supaya urang hirup barokah. Lanjut. Abdullah bin Umi Maktum sanajan teu ningali anjeunana mayeng ka masjid. Ameh teu labuh, ameh teu nyasar. Yo, urang Mekah nu buta ameh teu nyasar ka masjid, nalian ngabentangkeun tali di imah ka panto masjid. Tah. Mantak lamun euceul boga salaki tara ka masjid. Ya, isuk meuli tali sing panjang. Talian dina panto imah ka masjid. Kumaha cek Pak, ka masjid tah talina geus menang nyambungkeun ka ditu tuh. Bisi teu apalun jalan. Kumaha cek salaki euceul, aing mah teu buta teu naon? Teu buta mah ka Mas. Hartos atau Pak. Jadi lamun urang ngahirup-hirup masjid eta teh urang sarayana termasuk ngabentengan lembur.
kunaon lembur urang aman, kunaon lembur urang mahmur, kunaon lembur urang di dieu adem ayem, sebab aya nu ngajaga. Tilu nu ngajaga lembur teh. Hiji umari buyuti, jalma nu ngamakmurkeun masjid. Dua wa ilal mutahabbina fiyya, al mutahabbina fiyya, jalma-jalma anu saling menyayangi karena Allah. Nu katilu jalma-jalma anu al mustaghfirina bil ashar, jalma-jalma anu daek istighfar dina waktu sahur. Jalma-jalma anu daek istighfar dina waktu sahur. Eta tilu benteng lembur mah. Lamun eueuh sarua jeung ngondang bencana. Sarua jeung ngondang bencana. Innila ahimu bi ahlil ardi adaban fa idza nadartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Demi keagunganku cek Allah, demi kemuliaanku cek Allah, tatkala aku akan menjatuhkan azab kepada satu kampung, satu kaum, satu lembur, maka ketika aku memandang masih ada masjid yang dimakmurkan, aku palingkan supaya bencana tidak datang kepada mereka. Ulah ngarasa aman hirup Pak pepeje. Satungtung kalakuan urang patojaiyah nukang nonggong jeung aturan Allah, itu berarti Bapak geus ngondang bencana. Beuki loba nu teu ecreug, beuki loba nu teu ecreug, beuki deukeut bencana datang. Saha nu korban? Anak urang. Saha nu korban? Incu urang. Ulah nepi ka lembur keur sakieu beres, ye lembur sakieu beresna ruksak dina tangan urang. Generasi hancur di dipase urang. Kunaon? Urangna teu ecreug, teu bisa mere contoh kana jadi anak. Ninggalkeun lembur teu beres. Lantaran bapak teu daek nuyun ka anak. Leres teu? Dua teh. Nu katilu wa mashafun fi baitin la yuqra'u fi Al-Qur'an anu aya di imah tara dibaca. Quran anu aya di imah tara dibaca. Asing berarti Quran teh Pak. Kumaha cek Bapak? Oh da aya maca bari jeung teu ngarti mah cenah sarojung ngagugulung. Nah. Sarojung monyet ngagugulung kalapa, emang eueuh daek disebut monyet. Ulah disarokeun jeung kalapa atuh. Sebab ari Quran mah perkara anu mulia. Quran mah mulia. Urang wawuh jeung Quran kabawa mulia. Urang daek maca Quran kabawa mulia derajat urang. Ya, aya hiji santri datang ka kiai. Cek eta santri, "Bah, abdi disebut kieu cenah ku masyarakat. Percuma cenah ngaji ge. Bisa maca Quran ge cenah percuma ai teu ngarti mah." Sarojeng ngagugulung sarojeng monyet ngagugulung kalapa. Kumaha cek kiai? "Santri, coba abah pangalakeun cai. Mohon bah, kucuk-kucuk mau ember. Ulah kana eta, kana naon bah? Yeuh, kana ieu mawana. Naon? Keranjang. Kana keranjang titah mawa cai. Keranjang nu blok teh geuning. Nu ramat debu segala rupa. Kabeneran eta imah kiai jeung solokan deukeut tibang ti dieu ka dinya tah. Kumaha cek abah kiai? Bawakeun abah cai. Buk. Jeung ieu bah nya. Teu loba tatanya eta santri nurut be ngalacai ka solokan. Kakarak salekah beak cai. Nyiuk deui, beak deui. Rada tarik ka ieuna, nyiukna seok lumpat berebet, beak menang 2 lengkah. Ngala deui 3 lengkah, beak. Ngala deui 4 lengkah, beak. Ngala deui, beak deui. Akhirna capek nyerah. Kumaha cek santri? Bah, nyerah. Nepi ka kumaha ge moal beunang ieu cai, moal beunang. Kumaha cek abah kiai? Santri diuk santri. Ya diuk cek abah. Diuk sok ngobrol bari diuk. Jadi kumaha abah? Kieu cek abah. Kela abah ngopi heula. Jadi kieu santri. Hidup disebutkeun monyet ngagulung kalapa. Peda hidup bisa maca Quran tapi teu ngarti kana jerona. Ayeuna hidup ku abah dititah ngalacai make keranjang. Kunaon teu make ember? Coba pikiran ku hidup. Ngahuleng we. Eueuh bah teu kapikir. Coba tingali ku anjeun ayeuna. Tingali kaayaan keranjangna ku anjeun. Pas ditinggali teh, ih bah kunaon jadi bersih.
tah keranjang nu tadi na kotor jadi bersih sanajan teu bisa mawa cai eta keranjang tapi keayaan keranjang nu tadi na kotor belok jadi ece maca Quran sanajan teu ngarti kana naonana teu paham kana naonana kakak teu kajudi eta jerona nanting nahan eta tapi sepanjang kakak istiqomah maca Quran maka hati urang bersih da ai Quran mah mulia Quran mah mulia komo lamun dibaca di imah haneuteun ku Quran komo lamun dibaca di imah dibaca di toko di jongkok haneuteun jongkok ge barokah mantak sumanget kana optimis kana hirup jalma anu tara maca Quran diancam ku Allah ge sempit hirupna seuseut rizkina ulah nyalahkeun Allah Pak kunaon hirup susah tanya we diri sorangan sok ngahirup-hirup Quran tara nyabunya kartos henteu bo teraskeun Pak nah komo lamun maca Quran di jero komo lamun maca Quran di jero salat aduh kakak komo ngeunah ieu mah aya bale-bale masjid teh nya ieu mah mushola teh aya bale-balean ieu mah resep ieu berarti masjid teh mengandung dua alam Pak Kubu di jero mah alam ibadah tadi di mah alam bako atuh beres masjid beres berjamaah maghrib itu pan ngadu bako di dieu anjay atuh ruhai ngobdod bu beres naon beres berjamaah teh ngopi di hareup ngopi lain sa ngopi-ngopi ngobrolkeun perkara iman kadang-kadang aiku ngobrol hangat mah ngobrol ringan bebeunangan eta urang tenget beda jeung pengajian poho tapi lamun ngaji santai gitu tanya jawab ringan teh tereh kapakena eta Pak betul teh masa kakak bisi aya teh nyahonan naon indit ka masjid ulah mau naon mau rokok beunggeus sok saurang mau rokok saurang mau kopi termos nama meta kana deukeut masjid gitu cai nama itu kartos Pak ji maca Quran alus komo lamun di jero salat dah aing ngecek bapak kamari ge aing salat di masjid teu betah hoream aya kitu loba barudak garejul garandeng ieu tah anu egois nu kitu ngaranna gara-gara loba budak di masjid hareureuy bapak hoream ka masjid meuning kana di imah cenah husu aing meuning kana di imah cenah aing ieu naon salose teu gandeng tah ieu bapak kurang naon kurang jero eta bapak ulah nempo budak heureuyna lamun masjid teu kadenge sora budak maka isukan moal aya nu ngeusian kede lamun di jero masjid teu kadenge tawa canda anak-anak isukan masjid moal aya nu ngeusian moal aya nu nuluykeun ieu jadi pahala jariah sote mun diparake bah anak nyarinya mun imak gitu ai teu dipake marek nanu ngocor atuh cai ngocor sote dipake mandi dipake nyeuseuh aya ngocor lain ai teu dipake mah ngocor di mana atuh hoi mikir betul jadi karunya ya kudu sedekah aya marukankeun moal nagih isukan di akhirat nagih engke ka panitia tah utamana saha nu naratangan kuhu naratangan RT milu di dinya naratangan mana RT bebek engke atuh pucina RT na teh ka masjid bedil sakalian bedil bo bejakeun lamun hayang ngolok hayang ngocor pahalana bedil naon pake masjidna leres gitu lamun hayang ngocor pahalana kudu dipake bedil kumaha gitu kumaha cek bapak dah aing mah hoream naon salat di masjid ge garandeng bae teu husu aya hiji anak maehna embung ka masjid
eta budak leutik teh horeameun ka masjid lantaran unggal di masjid mah hareureuy bae cenah mah embung lah dedek mah embung ka masjid deui lantaran di masjid mah hareureuy garandeng bae tah kumaha ceuk mamahna tah ieu nu jadi kolot kudu bijaksana teh ieu ulah diuyahan yeuh huai diomongan huai aing oh berarti saya geus saking tenang na eta nah lamun aya jelema heuai gigireun akang tong diganggu eta teh geus meunang katenangan gitu bejakeun kolot mah kudu bijaksana budak ngadu kieu kitu balik di madrasah balik di tempat ngaji balik di masjid ngadu gini tong diteureut bulet-bulet kolot sing bijaksana gitu keun wae ameh budak bisa diajar tina kesalahan gitu mun itu nu salah budak diajar sabar mun budak nu bener diajar sabar gitu bo bejakeun ka anak kumaha wis ulah kitu dek lah embung bongan di masjid mah hareureuy bae salatna teu bener jadi dedek kabawa teu bener tah bejakeun ku ibu belajarlah dari kisah ini kumaha ceuk indungna anakku boleh saja kalau engkau tidak mau ke masjid tapi ada syaratnya apa syaratnya besok engkau ke masjid silakan engkau bawa air ini bawa gelas ini dan penuhi dengan air dipinuhan eta gelasna ku cai luber bawa ku anjeun kurilingan eta masjid dengan syarat ulah aya cai nu netes satetes oge ulah aya cai nu bahe maka eta budak indit ka masjid tuluy ngulilingan masjid fokus kana gelas fokus kana cai di kuiran 7 kuir salamat cai eueuh nu ragrag eueuh nu bahe bebeja ka indungna mah atos bagaimana hasilnya adakah air yang tumpah tidak ada betul betul bagaimana kau melakukannya karena saya fokus dengan gelas yang ada airnya tidak meningalikeun tidak memperhatikan sekeliling kumaha ceuk indungna tah ieu jawabanana ceuk indungna anjeun jik indit ka masjid fokus we kana salat anjeun fokus we kana ibadah anjeun tong didenge jalma sakurilingan anjeun tong diperhatikeun sebagaimana engkau membawa gelas dalam air salah engkau membawa air dalam gelas bagaimana keadaan sekeliling masjid aku tidak tahu mah kenapa engkau tidak tahu keadaan masjid karena aku fokus memperhatikan gelas seperti itulah engkau sholat di masjid bapak sholat di masjid lamun kaganggu keneh ku budak berarti hati bapak can teteng ulah nyalahkeun budak kaharti henteu jadi ulah pakai alasan pepeujeuh ulah dipakai alasan kartos gitu ngeunah eta urang kos gitu nukah terakhir warajulun solihun ma'a qaumi suin perkara nu asing nuka opat lalaki anu soleh cicing di lingkungan lembur anu loba nu salah asing eta palurah heuh lalaki nu tukang berjamaah ulin jeung nutara aneh kira-kira lamun imah bapak unggal poe diketrok ku jalma titah salat berjamaah aneh henteu heuh aneh tuh matak lamun lalaki cicing di lingkungan nu salah aneh naon maksudna berarti ulah dibiasakeun hirup salah teh nu kudu biasakeun mah hirup soleh lantaran naon Pak Bu supaya urang sadayana termasuk jalma-jalma nu kaasup khairul umam umat terbaik khairul bariyah manusia terbaik yuk urang wujudkeun supaya naon yeuh urang maot ninggalkeun turunan anu soleh masjid aya nu nuluykeun lembur aya nu ngurus tuh bapak nama maot tapi pahala nama ngocor bae ka bapak leres nya rek kumaha coba Bu naon bawaeun balik urang iwal ti urang mah manusia mah gubrak datang ke alam dunia manusia datang tidak membawa sesuatu ketika manusia lahir dia mengupayakan segala bantuan Pak sok singopah manusia lahir tidak membawa
dan manusia setelah lahir mengupayakan segala, lalu dia meninggal dan meninggalkan segala, dia datang pun ke kuburan tidak membawa, akhirnya di hari hisab dia akan ditanya tentang segala. Maka semua ini tentang, mari kita untuk sama-sama menjaga agar kita tidak termasuk orang yang akan dipertanyakan tentang segala, agar kita selamat dari segala. Jika mau ditanya ke naon cenah ngaji hasilna sesuatu, betul? Rekumaha coba. Yuk sadayana. Eta nu tadi dibahasakeun nya, hiji ngahirupkeun masjid, dua ngahirup-hirup maca Quran, tilu jadi jalma bener, jalma soleh, insyaallah eta bakal nyangan kubur, bakal nyangan kuburan Pak Bu. Hoyong salamet di jero kubur. Fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a, lamun urang hayang salamet kudu dawam kana 4 perkara. Geura kebetkeun geura duratu nasihin 4 perkara dawamkeun. Jauhan 4 perkara salamat di jero kubur. Hiji dawam sholat. Naon Pak? Dawam sholat. Nu kadua dawam sodako. Naon Pak? Tabi gelar sorban. Eta jeung bawaun bapak ka kuburan. Nu di dahar mah panjari tai Pak. Jadi jadi yang celengan septi tank. Tuh eta mah. Anu katilu maca Quran. Geus kabahas bieu Quran oge, betul. Nu kaopat maca tasbih. Eta nu nyaangan di jero kubur mah, eta nu bakal nyalametkeun urang di jero kubur, nu ngabela bebeakan. Nalika awak bapak papisah jeung nyawa, beak mangsa hirup di dunia, nyawa bapak direbut dicabut ku malaikat. Najan bapak embung-embungan, najan bapak ngocek jengkeng, tapi telah mencek Allah waktu na balik mah kudu balik ngabebengkang dirariung teu walakaya, ukur ditutupan kula maksa potong. Tuluy dibawa ke pemandian, di mandian teu walakaya, tuluy di maut, tuluy ku jalma dirariung jiga panganten, diarurus ku jalma. Laras gitu Pak? Nya kawas panganten cicing be. Pak keur hirup mah urang teh make perkara tina kapas ai geus maot mah urang teh balik deui kana asal mana, kana kapas deui. Bapak make baju tina kapas, maot mah balik deui kana asal. Naon make kapas? Mata di kapasan, ceuli di kapasan. Naon coba? Naon sih? Udah gen urang naon pika poho salat, nepi ka poho ngaji, nepi ka teu kaburu silaturahmi. Naon atuh udah gan urang? Duit bawah gitu maot duit. Sok. Akhirna ibu ngumpul duit ditinggalkeun ku ucuk kapendak ku ahli waris, leuheung dipake ibadah ku ahli waris, palebah kalah jadi papaseaan, cilaka. Betul? Cilaka. Kakarak maut geus jadi fitnah. Naudzubillah. Lain ditinggal teh lain harta warisan teh pake nyaangan kuburan kolot, kalah kapake papaseaan. Digarotong dibawa ka hiji tempat, hiji liang anungan ukur mahi saawakeun, disimpen dina rongan dina serang kedong, diganjel ku gelu, erap ku padung, diurugan ku taneuh beureum. Digarotong digarotong dibawa ka hiji tempat, hiji liang anungan ukur mahi saawakeun, disimpen dina rongan dina serang kedong, diganjel ku gelu, erap ku padung, diurugan ku taneuh beureum. Disimpen dina rongan dina serang kedong, diganjel ku gelu, erap ku padung, diurugan ku taneuh beureum.
nguburkeun can anggeus oge jalma geus ting koyoyot baralik miheulaan mana tadekeng urang mana balad urang mana sobat mana eueuh boro-boro sobat anak ge balik pamajikan ge balik salaki oge balik jalma anu wawuh jeung bapa jalma anu wawuh saliwat jeung bapa mungkin poe eta mah nalangsa sedih isuk mah normal deui seolah-olah bapa can pernah aya di dunia betul jalma nu jadi sobat jeung bapa menang saminggu mah sedih kalengitan bapa maot liwat di saminggu hidup akan berjalan normal seperti biasa seolah-olah dia tidak mengenal bapa mereka akan fokus tentang hidup mereka bukan tentang kematianmu jalma anu deket jeung bapa hayu urang Cineam anu bager sangkan eling ka pangeran dat nu maha heman nalika urang geus teu walaka aya eueuh deui nu dipake tatagenan iwal ti amal urang sorangan hiji dawam salat dua dawam sedekah tilu maca Quran opat maca tasbih eta nu ku urang kudu dipusti-pusti nu ku urang kudu digumatikeun sangkan urang aya bawaeun balik ka akhir hoyong selamat jero kubur dawamkeun eta lain cek abdi cek ulama abdi mah nuluykeun wungkul sarua jeung ngingetan diri sorangan gitu kumaha eta anak jeung pamajikan bapa menang setengah tahun mah meureun sedih wae inget wae ka bapa tapi liwat di setengah tahun hidup akan normal kembali dan bapak ibu hanya akan menjadi simponi dari kenang-kenangan masa lalu selanjutnya hidup akan normal seperti biasa dan engkau hanya akan menjadi bias dan nyaris tak diingat oleh anak maupun istri kecuali akhlakmu akhlak terpuji kecuali amalmu amal yang penuh dengan amal soleh maka kebaikan dan kesolehanmu akan senantiasa diingat oleh orang lain al-maghfurlah almarhum pangersa apa Syaihuna al-Mukarram apa Bayasari teu weleh ku santri didaroakeun naon sababna sae pepelakanana almarhum al-maghfurlah pangersa wa ajengan tiap saat didaroakeun ku santri naon sae melak kahadean urang bapa melak naon ka anak kulo batur anake poho ka bapa naudzu sieun henteu geus atuh aya sieun mah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.